Nuju kedul masak ieu teh janten urang meser rencang ka Mang Ajan. Tadi teh sakanten ngajajab sakola teh meser heula rencang ka Mang Ajan. Lanjut ieu teh atos uih deui ka bumi bade ngiciskeun heula angyan ieu teh mumpung cuaca cerah. Lanjut bade ngepel heula di payun ieu teh mani rarewok di payun teh. Direncangan ku si Nebo tuh, si Nebo ge nuju moyan ieu teh da cuacana cerah sae. Lanjut ayeuna mah hayu urang nyuci heula piring sareng gelas ieu teh. Kieu we nya pidameleun ibu-ibu mah da geuning teu aya beresna. Dinikmati we disyukurinya nu penting mah sehat, sager bager panjang umur ageng milik sararea amin. Tuh ieu teh atos poek deui namanya teh atos ngajemput sakola. Cuaca atos ceudem tinggal tuh angin ge tos gegelebugan ieu teh tos guguludugan jabina oge hayu urang jahitan heula ayeuna mah. Bilih kabujang hujan da di dieu mah geuningan sok dugcur teh. Lanjut ieu teh bade COD-an lauk kenging hilap jajan heula cireng. Tuh namanya teh atos COD lauk hayu ayeuna mah urang pulasara heula laukna. Namanya teh meser lauk nila setengah ieu teh. Nah urang mah senengna teh kana lauk nila kana emas atanapi kana nilem. Kirang senengeun geuningan da kapanan panginten rungseb sok seueur cucuk mayangan teh geuningan. Lauk teh kalakot ajeleng-ajelengan tinggal di pulasara teh. Mana sesah neukteukna oge da ieu teh pesona mintut. Mana paroek ieu teh da aliran. Bakat di dieu mah geuningan pamitos ageng angin teh sok aliran, mana sok lami di aliran teh. Beres mulasara lauk ayeuna mah hayu urang ngalah heula surawung kanggo panyeungit. Rencana laukna ieu teh bade dipasak bumbu kuah kuning. Sateu acan dibumbuan hayu urang gorengkeun heula laukna ieu teh. Lanjut hayu urang ngagorengkeun heula samara ayeuna mah teras teh nganggo cai we sing rada seueur da kan hoyong nganggo kuah engke nuangna. Nganggo bumbuna mah biasa we gula, uyah, pecin, ladaku, totole, teras nganggo tomat ngaras seger, nganggo cabe, lebetkeun daun bawang sareng surawung. Masak we ieu teh. Tapi kela sateu acan tuang hayu urang ibak heula ayeuna mah ih meni kotara reudang kieu. Tah pamitos beres mah ibakna hayu ayeuna mah urang tuang. Ieu teh meni kot enak, alhamdulillah nikmat. Pami gaduh lauk di bumi nyobian dipasakna kieu geura. Mantap.